marah baru udah gitu sejempling gitu Terus ya, ini dan baralik ke gara di supir kayak di Jakarta kemarin. ngerian biasanya sok rame gitu. Agus bakit itu kemana? Ya lu jauh ya kalau didinya tadi si Nempo orang ya. Iwok Lu jamaah cenah digawe. gawe si kuntung di si Iwok. Pantesan. Kayaknya teh ngarariung teh nih Allah. Apian. Ngerasa laparnya. Mali tahu atuh. Majeuna jigana cuaca. Musim hujan gitu. Tapi tahu Sumedang. Tenang banget. Ya saya ngarariung sir. Kumpul. Ngariung Allah. Dahareun-dahareun acan. Malik mah. Nya eta si Roy penta tuh buka duit cenah. Oh kan menang Si orang Boden can gajihan. Itu mali ya. Aya. Mali bot. Tani. Mali tahu tuh bot. Ya. Sama. Aya 20 tah tambahan tah. Mali tahu apa euy? Pembacana. Kenarawan euy? Kapan? Aya naon karek datang kebeneran itu naon aya naon Mah, pemberikan tahu mah. Tadina rek minta si Depa kan eueuh motorna cenah. Oh, Aya pamulikeun. tahu Sumedang? Oh, motor aya weuh. Nya eta si Depa mah eueuh. Oh, Kan maneh aya. Ayo kamu motor naon? aya motor mah nu helmna euy. Alam. Heeh. Kan deket tadinya lah ya. Ka Sumedang? Pabrik tahu Sumedang nya. Oh, heeh, ayo ke Sumedang urang mau tahu. Tambahan dah 50. Ya. Itu 70-nya. Iya. Meulina ye tah meuli batang 20 siki Heeh. ngaranna lah. Heeh. Terus meuli noga asin da 5 siki bejakeun cek urang itu kasih dari saat teh si Nog asin. si Tah. Ari lah si Ari eta budak buat teh ya. Oh, heeh. Oh, ya. Sorangan mangkana? Sorangan. Oh, Mana tuh yang seorang mah? geus sorangan lah. Sugane menang di jalan ieu anu panjang yeuna teh. Dak. Tahu mare tahu barang itu aduh. Pokoknya tah Batang 20 siki bacang 20 siki nu asin 5. Dasarna tahu. Oh siap nya. kasih Ari. Mulia lah ya. Cek urang itu tambahan si Ngopa itu. Siap. Orang mangkat ya. Nah. Kemudian Orang mangkatnya. Orang tuh pakai helm bayar mana nonnya? Helmnya eueuh. Orang mangkatnya. Dari jalan mah. Siap. 1 jam kemudian. Mana nu mau tahu teh saya lihat teuing eta. Sabaraha jam bot euy. Aya 4 jam mah meuli tahu teh. Datang. Siapa mau batang itu? Aneh. Coba telepon mah tuh bot. Keluar, boy. Lah teuing. nyasar meren. Telepon lah. Cobaan kena telepon. Cobaan bot. Kata Afif telepon ge. Lah ka mana euy? Betul geus lapar euy, hayang dahar euy. Teh ka mana mau tahu nah tuh. Ngarap-ngarap bacang teh. Dan gua kene hoai itu yang boleh tahu teh. Terus lilanya nya. Ya buat dulu. Pukul bang dulu. Betul lapar anjing. Biasa lila teuing ya. Ulin heula meren. Tau nyasar. Anjam heula ka wewe. Itu tuh yang Teuing kira ge di dia ka dinya. Maksudna nu lila teh. Tiga nama nyimpang heula bos. Kenumbukna panjang. Tadi ngomongnya dengan numbuk panjang. Enak pirang-pirang dengan bos. Teuing keren kan organ. Kebalik kayaknya. Organ. Heeh. kade. Bare modal dari 170. Bos. Yang aya telepon ya. Oh, coba angkat. Bro. Di mana sana lah teuing? Urang ieu ditilang we di dieu. Di mana? Urang ieu di Cilunyi. Yuh, ayo mana? Meuli tahu ka mana? Apa nu cenah tadi ka mana ka Sumedang? Urang beli tahu di
Masya Allah, eta si Cepi dititah sakitu wae ge. Lain ka Sumedang eta, ingat teh kadinya kelebak. Aduh, ampun teh. Ya urang kumaha ieu urang ieu motor coba bodong pan di cokot ku polisi urang balik kana naon? Geus we naik ieu we naik elep. Apa tadi kan ngomongna sudah mulai tahu Sumedang, telepon urang mah teu salah, pan urang ke Sumedang. Oh, maksud orang teh Sumedang teh ieu tahu Sumedang. Tah gigireun pom. Geus Ngomong atuh, mulai tahu nata nu dilebak ke anu bari tuan pom atau pas tikungan. Pada teman ngomongna ge mulai tahu Sumedang nya urang geus ka Sumedang. geus we nu mah naik eta we naik elep lah. Keun we motor mah tuna. Motor urang kumaha ieu ditilang ku polisi. Keun we engke tuna isuk urang teang. Aing mah coba jauh. Ngomong atuh gigireun pom. Sebenarnya. Mengpeng sore kene yo eta naik eta we naik elep bayu teh bayu. Atau urang juga narik elep we mangkat ieu mangkat elep we. Heeh. Oh sok eta duit eta we pake. Eh, buat kecut gitu. Heeh. Duh, belah mana tuang tahu teh? Ini belah itu gitu tuh tahu teh. Oh itu tuh tuang tahu nah itu. Kenalan, kapan di oge ya tuang tahu ya? Ah iya ini tuang tahu teh tuh. Mentasna euy, loba mobil euy. Yo jalur Cileunyi mah tuh. Beak kieu mah. Dah, iya tuh tahu teh ya. Arane tahuna. Punten. Tahu tahu 15.000-an. Yang mana tak? Bacangna teu kabeuli, lokasi teu kabeuli, da duitna eueuh pan beana. Ku ieu polisi beunang. Teh lah, tahu ku oge lah, wangaran mah keureunan. Ya, jatuhnya, nuhun nya. Sababaraha nikrah kemudian. Kita mana mah? Arek pulang, kan linglung gitu pulang. Oh ke Jakarta, pulang sana. Oh. Oh, elah aya we ke mata raya. Oh ya, nya. Duh kumaha atuh nya, abdi rek mulangnya. Paling engke nomor mobil gede. Oh. Ini dari lagi itu nya. Kalau di ditu yuk, nya tuh. Abdi teh nyanak motor. Motor teh ditilang di ditu, ditilang. Oh, yang ditilang. Oh, motorna bodong. Bodong pantes bodong mah ditilang. Oh, abdi teh tah ditamuli tahu. Ari ku baturan teh. Naon teh meuli tahu ka Sumedang geus. Ari sugan teh Sumedang ka dieu. Ari teh mah semua tahu Sumedang di ditu di Jakarta. Jakarta. Oh, ari abdi salah debengian. Menakan abdi duit. Oh, tinggal saya saja ongkos sungkuh motor ku polisi ditilang. Kumaha atunya? Paling mobil gede di emang teh ayana ge ulang mah. Teh aya deui angkot mah teu sadar aya. Nya nya. Tapi itu ngiring lan geus di dieu nya. Ya kok. Heeh. Mudah-mudahan aya mobil ageungnya. Ya kiranya ngiring. Oh. Mang, ieu mah. Dia batekan heula. Nek ieu heula aya nu meuli. Mana Kang? Abi di Purwakarta. Purwakarta. Ya. Cuma di Bandung. Oh, tadi teh abi teh piwarang meser tahu ku rencangan teh. Cenah ieu cenah meuli tahu naon cenah ka Sumedang cenah.
Ari sing abi teh nya sok dieukeun kira gitu. Ari sing horeng teh lain Sumedang ka dieu. Ari horeng teh kan di lembur abi kan aya tukang tahu Sumedang. Repeti teh kadinya. Abi motor ditilang di polisi di ditu. Abi hayang uwi nyata elap teten aya teh. Elak mah geus aya paling oge ge dititipkeun kana teu manjak lamun ditu warang. Bener dengekeun nyata. Oh nyata da abi kumaha tuh da. Tadina apa cenah meser tahu ke Sumedang. Nya abi teh angkat teh ke Sumedang. Mentakat cing teh da meureunnan geus kudu kieu na meureun abi. Kafe kan kana teu saya mah teh elak jeung mah subuh we jam berapa deui. Tadi jam 7 aya na masih aya. Nya abi panggitipkeun nya da abi teh ararapal di dieu mah. Aya teh mau balanya. Mun abi ngiring heula di dieu nih ya. Ya mangga. Mun Kepentingan kita teh aya di make teh. mun. A few moments later. Tuh geuning aya Kang tuh anu balanya. Ieu urang capekeun ku abi. Oh nya tuh, mangga yuk. Ayo hati-hati mangga. Alhamdulillah. Nepi oge ya kalemur. Aduh, aya nu bager ka abi euy. Aduh, tahunna geus tiis kieu kumaha nya euy ngaramek moal nya. Sakieu ge bisa balik bodo teuing Aduh, capek-capek teuing gitu area keneh nya. Aya keneh si Boden euy. Aya keneh Mang Hendi. Coba tahu geus tiis kieu. Bae orang pasrah terus puguh motor urang oge teu bawa balik deui. Bae Kuning, tapi teh ka karakter aja. Buat Woi. Urang tuh kadena euy nu kalemur urang tuh tahun oge tah kawe tahu hungkul tah. Tiis tahun oge. hari eta nah teu kabeuli meureunna. Henteu da kumaha tuh da eueuh di duitan pake ongkos. Motor itu kumaha itu motor urang euy. Inung urang kayak ngamuk coba Masalah urusan motor mah kayak isuk deui orang kumaha carana we orang ka ditu urang teang. Terus kayak kumaha urang bebeja ka inung urang kecarekan meureunnan. Jor-jor ka itu cenah kana naon gitu. Daek teh urang dibejakeun ti si Boden ka inung urang. Dan mana daek teh? Orang kan tadina teh apa teh tadina di dieu teu kana ka ditu. Oh, udah urang tadina mulai tahu ke Sumedang teh. Mulai tahu Sumedangnya urangnya geus sih mangkat ka Sumedang, da sugan teh Sumedang ka itu. Kamu ngomong kieu mah tah mulai tahu gitu ka tahu Sumedang ka deket pom. Tah kitu berenang urang, berenang moal ka itu. Ieu selalu salah jadina. Nya anu salah mah nya maneh salah dedengean. Ka kajar-jar ka Sumedang Bandung. Yang nggak saya nomong kayak masalah motor pakai orang teang lah besar ya. Bebarengan nya. Heeh.